Bismillahirrahmanirrahim. Man roma ayyasluk tariqal awliya falyahfazun hadhil wasaya amila. Man ari sahabai jalma roma anu neja itu si eman ayasluk kana yen ngambah itu si eman tariqal aulia kana jalan para kekasih Allah. Faliyahfadzon mangka kudu ngaraksa temenan itu si eman hadzil wasoya kana ieu pirang-pirang wasiat amilan bari anu ngamalkeun kana ieu wasiat. Sarengsena musonib ngajelaskeun tentang berbagai macam torikoh pikeun caket ka Allah, pikeun wusul ka Allah, dipayun parantos diuningakeun diantawisna mun hoyong caket ka Allah pek naharek ngawurukan masyarakat, ngawurukan barudak. Asal istiqomah engke ku Allah diwusulkeun. Nah bade seueur wiridan teh mangga nyeurkeun amalan diistiqomahkeun seug. Atawa nu katiluna ngakhidmah ka masyarakat, ngaladen jadi pagawe negeri, atanapi janten padamel desa, janten padamel kacamatan, mangga. Atanapi cenah bade ku ngalasuluh teh atuh dibagikeun pek, diangge sodaqoh. Eta sadayana tiasa diangge torekat sangkan orang tiasa wusul dugi ka Allah mangga milih eta. Ngan hadirin sadayana aya di dieu diuningakeun sajalmi anu bade ngawitan nya nu bade ngawitan ngambah kana perjalanan thariqatul auliya, perjalanan para kekasih Allah, maka wayahna sing bisa ngajalankeun ngaraksa kana wasiat teh aya salapan. Jadi aya salapan tahapan. Boh urang posisina jadi kiai, posisina urang jadi tukang sodaqoh, posisina urang jadi PNS, aya salapan tahapan. Jadi musonib bade ngadugikeun tahapan-tahapan keur jalmi anu maksad suluk atanapi hoyong wusul ka Gusti Allah. Maka laksanakeun cenah ieu wasiat anu salapan. Saha jalmi anu tiasa ngaraksa ngajaga bisa ngamalkeun kana ieu wasiat fal marju ayyaftaha ala qalbi abwabul fahmi. Maka keur jalma eta bisa diarep-arep terbukana qalbu sehingga terbuka kafahaman wa yasra sadrahu binuril ilmi, tuluy dadana teh jembar caang ku cahaya ilmu, payam kasyifu lahu mayasulu bihi taraqi wa yadumu bihi tawaqi, sehingga terbukalah untuk orang tersebut ya, hasil naik pangkat tuluy dawam dina tawaki, hartos tawaki teh sieun ku Gusti Allah. Maka urang kedah persiapan da urang ngaos kana ieu kitab Atqiya teh teu aya sanes ngan saukur bade lalajo itunya. Da setiap ngaos kedah diniatan pikeun siap ngamalkeunana. Lah cenah pimanaeun urang jadi wali Allah janten kakas teu kenging kitu. Sadayana genan kedah niat hoyong sing kabita janten kakasih Allah. Tah tahapan anu kahiji teh ternyata taubat. Naon ari ngaran tobat? Ari namina tobat teh ceuk lugot mah arruju, kembali. Tobat itu balik. Aya salakin hiji istri mangkat ke Jakarta ditelepon iraha rek tobat, kade ulah ka ambeknya maksud tobat di dinya iraha rek balik gitu.
ulah emosi geura tobat gitu, maksudnya geura balik kiraha gitu. Jadi tobatnya mudik lah, balik ke asal. Kita cek bahasa. Ari cek syara kumaha arruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Ari ngaran tobat cek agama mah kembali dari perkara yang tercela menurut syara menuju kepada perkara yang baik gitunya. Anu pinuji nu tadina goreng balik deui kana sae da asal usul jelema mah sae sadayana ge gitunya. Bersih tadina genan pan saur Kanjeng Nabi teh ya kullu mauludin yuladu alal fitrah gitunya. Suci bersih sabutut-bututna ngaran-ngaran orok pikalucueun hayang bae nyium ka orok mah da bersih itu da teu boga dosa. Itunya boga dosa. Beki dewasa beki loba dosa eta teh. Semakin besar dosana hiji jalma beki pikageuleun eta teh. Teu lucu ieu gitu. Tah cina bab tobat hadirin sadayana kawajiban ieu teh tahap nu kahiji. Lamun urang bade aya maksad hoyong janten kakasih Allah nu kahiji tobat heula. Da saha jalmina nu teu boga dosa hayang jadi kakasih Allah masing jadi ahli tobat teh heula. Dan dina bab tobat seueur ayat-ayat Al-Qur'an anu didugikeun ku Allah di antawisna nya surat An-Nur ayat 31 wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kudu tarobat taranjeun ka Gusti Allah jami'an sakabehna. Tobatan sakabehna. Ayyuhal mu'minun he jalma-jalma nu ariman tarobat taranjeun kabeh. La'allakum tuflihun pasti anjeun bakal sukses. Salah satu kunci kesuksesan adalah tobat. Nu ngahalangan kana kasuksesan nyata dosa. Katanya. Aya bahasa adzanbu yurisul hirman pan gitu. Ari dosa teh ngawariskeun kana terhalang, kehalangan rejeki, kehalangan ilmu, kehalangan kasuksesan. Bahkan matak ngahalangan kana ibadah. Kulobana dosa teh. Nur Imam Ghazali teh dina Minhajul Abidin nu matak berat kana ibadah teh lain naon-naon loba dosa maneh teh kitu. Maka lamun karasa berat tahajud, berat awal wakos, berat kana ngaos eta teh beratna teh lain ku naon-naon ku dosa. Sok kedah tobat. Teras bidauh Allah dina surat Al-Baqarah ayat 222 innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tersepeun cinta ka jalma-jalma nu tarabat, cinta ka jalma nu resep suci. Urang sok ngadoa atini mahabbataka wa ma'rifatak ya Allah paparinan mahabbah kasalira teh paparinan ka abdi mahabbah kasalira moalnya dipasihkeun atuh mahabbahna ge ari teu daek tobat mah maka tobat itu perlu. Maka dengan tobat orang seueur tobat dengan sendirinya orang bakal jatuh cinta ka Allah. Dari Allah mah kurang kumaha nyaahna ka urang sanajan urang bedegongan urang nu hese cinta ka Allah. Da buktina kitu ari urang cinta ka hiji makhluk geuningan di sauran tara hese da cinta. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur bakat ku bogoh eta teh. Ya anu teu dipika bogoh mah nu teu dipika hayang boro-boro hayang indit. Tak Allah kayak gitu. Lain Allah teu nyaah urangna nu teu beunang dipikanya, urang nu teu nyaah ka Allah, teu cinta ka Allah. Dalam bener mah urang cinta ka Allah di sauran bahkan meh di sauran genan. Urang teh paktareleng sumping meureun ka masjid. Itu pan buktina mah di sauran ku adan ge hare-hare be, kurang cinta urang. Jadi wayahna tah lamun urang sapertos kitu kalakuan naon sih manu matak ngaberatkeun anak dosa. Kudu loba tobat. Dengan seringnya kita bertobat, dengan sendirinya orang bakal muncul rasa cinta ka Gusti Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin jeung Allah teh mika cinta ka jalma nu ahli susuci lahir batin. Itunya daek bebersih dohiriyah, bebersih batiniah. Maka engke bakal muncul rasa mah.
Oge pirang-pirang hadis Kanjeng Rasul aya, tubu ilallah, tarobat anjeun ka Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Bisi teu apal kuring tobat saur Kanjeng Nabi ka Allah teh sapoena teh teu kurang ti 100 kali. Ieu teh bahasa kuring tobat teh meureun lain ngan saukur istighfarna nu 100. Betul-betul dengan syarat tobatna. Satrasna dawuh Kanjeng Rasul futiha babut taubah. Terbuka pintu taubat mah iraha bae ge la yuglaku hatta tatlu asyamsu min magribiha. Ngan aya waktuna pintu tobat tertutup iraha nyaeta nalika moncorongna panon poe di tempat surupna. Alias moncorong panon poe ti beulah kulon cenah kitu nya. Lamun moncorong panon poe ti beulah kulon eta teh panto tobat geus ditutup. Ayeuna mah masih kene ti mana? Wetannya. Oh, mumpung kene ti dinya. Tah eta teh cenah genan anu bakal pangheulana ngeuh pintu tobat tos ditutup teh nyaeta jalmi-jalmi nu sok gugah ti wengi. Nya nu sok tahajud. Eta nu pangheulana ngeuh mah. Tangke nu paling hanjakal nu mana? Da begitu gubnan panon poe moncorong ti beulah kulon mah kabeh bakal areling. Bakal tarobat. Waktu sarita termasuk jalma-jalma kafir genan cenah genan. Rareuwas atuh. Moncorong ti beulah rareuwa. Jalmi mukmin mah tobat sadayana Gusti astagfirullahaladzim abi moal geus ditutup harita mah. Geus aya waktos. Mantaba qabla ayyugorgiro qabilahullah. Ya, sajalma anu tobat samemeh yugorgir. Yugorgir teh geus lok bangkong. Tetep masih kene ditampi ku Gusti Allah. Tapi lamun tos lok bangkong, kerelek geus sakarat, aya eta teh tos ditutup cenanya. Jadi aya penutupan pintu tobat secara personal, aya nu secara global, aya personal mah nya nalika nuju sakarat. Secara global mah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Satrasna saur Kanjeng Nabi deui ata ibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa bagaikan tidak melakukan dosa. Nah, iya bonus ti Allah na luar biasa. Wal mustaghfiru minadzanbi jalma nu istighfar minta hampura tina dosa wa huwa muqimun alaihi tapi tetep ngalakukeun. Eta teh kal mustahzi bi rabbih. Ya. Eta teh jalma teh ngaguguyonkeun ka Allah teh ngaheureuikeun. Ari istighfar terus tapi dosana teh ditinggalkeun sia mah ngaheureuyan ka Allah teh. Jelema wae dieleg teu ngeunah atuh geuning ka pangeran wani ngeleg kitu nya. Nah, istighfar mah istighfar tapi ya gitulah. Ya bakat kumaha ieu teh lain berarti urang tuh can bisa ninggalkeun istighfar sieun ngaheureukeun ka Allah sanes kitu nya. Dina hartos usahakeun ngaran tobat teh kudu bener-bener diniatanana. Cenah ti poleset deui. Nya da dikerasakeun ku Allah. Gitu. Kan urang mah niat tobat mah kedah laras-laras. Dari dosa mah teu geng direncanakeun. Itu modelkeun nyangke aya kabahas dina syarat tobatnya. Gusti abi mah moal sakali-kali deui. Tah eta teh kudu laras kudu ngajam moal arek balik deui. Abdi Gusti moal arek nginum deui, moal arek mabok deui, moal abdi mah. Tapi duka lamun aya tah eta teu keng aya tapi duka. Eta teh lain tobat cenah ge. Nya margi aya rencana deui dinten teh ge. Gusti abi tobat lah moal arek jinah deui. Teuing tapi aya bahasa teuing tapi eta teu kenging, lain tobat namina. Sing yakin we urang mah dina keur tobat mah moal ya Allah moal. Rek dikerasakeun teh soledat deui. Kitu. Teu da dikerasakeun ku Allah gura-giru tobat deui. Kitu nya. Ieu teh kenging direncanakeun. Sapertos ajaran Syekh Siti Jenar gitu nya. Kumaha carana sangkan tiasa ma'rifat ka Gusti Allah aya 2 cenah. Hiji tidak boleh merencanakan maksiat dan tidak boleh mengakui taat. Aya 2 tah gitu. Hiji ulah ngarencanakeun kana dosa, ngarencanakeun kana maksiat. Nu kadua ulah ngaku-ngaku kana taat. Tong diaku-aku taat teh.
Insya Allah ke dipaparinan kamarifatan ku Allah. Siti Jenar ngaduikeun sapertos kitu. Saterasna pidauh Kanjeng Nabi deui, idza tabal abdu, di mana-mana hiji hamba tobat, ansallahul hafadzata dzunubahu, maka Allah akan membuat lupa ke malaikat hafadzah tina ngalakukeun dosa urang. Jadi aya malaikat nu purah mencatat punten, nu disebut mencatat teh lain gutret, tapi disebutnya hafadzahnya, hafal gitu kan. Jadi siapapun orang misalkan aya jalmi ngalakukeun dosa tercatat lain gutret nulis juga urang kieu ya. Malaikat mah tapi langsung karena memori malaikat moal poho nepi ka iraha bae ge. Sehingga isukan bakal ditaros eta malaikat hafadzah teh nya. Ya, naon dosa sieu baralang ku eta teh langsung memorina teh mararuncul. Ya, henteu ngadadak ngetik heula atawa dipilarian heula kela dosa sieu. Henteu. Ya, halaman sabaraha apa cieu gitu. Kamu hafadzah teh kitu. Ya, jadi malaikat itu canggih ulah disaruakeun jeung sekretaris jelema gitu yang ngutret nulis henteu teh kitu. Ya, nu disebut malaikat pencatat amal teh henteu berarti ngagutret gitu nulis dia nu pusing henteu lah malaikat nya. Jadi aya malaikat hafadzah itu nu hafal karena tingkah laku manusia gitu. Ngan eta lamun aya jalma ngalakukeun dosa malaikat hafadzah uningaeun. Tangan lamun eta jalmana tobat ku Allah dipohokeun. Malaikat teh hilap we kana dosana teh. Wa ansa dzalika jawarihahu, termasuk anggota tubuhna ge hilapeun. Panari anggota tubuh teh kan bakal jadi saksinya. Ketika orang ditaros ku Allah, itunya disidang ku Allah nu ngajawaban moal lisan. Wanak tubuh ma qaddamu wa asharum ekonomi teh teh nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh kan gitu. Al yauma cenah dina poe eta nahtimu ala afwahihim. Tuh di akhirat mah benon si baham urang teh dikumaha dikunci. Wa tukalimuna aidihim, yang berbicara adalah tangan. Entah kikieuan atau kudu kikieuan atuh da. Ya, otomatis. Saur sama saur profesor saha Quraisy Shihab. Nah, Anda lihat ya, sidik jari itu kan berbentuk seperti sidik. Gitu juga sidik tah. Muter kieu. Nah, ini di dia teh catatan amal orang unggul di dia teh. Jadi engke teh lamun setiap jari kan benten. Satimimiti Nabi Adam nu gapoe kiamat sidik jari mulai nu sami. Punya sidik jari teh beda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena memang catatan amal lagi geus beda-beda. Ti Lauhil Mahfuz ge geus beda-beda. Ieu mah kieu. Nah, tercatat di dia teh hadirin sadayana. Tah lamun jalma tas ngalakukeun dosa teh tercatat di dia teh. Tapi lamun tobat, gitu lamun tobat dihilapkeun, diteu ayakeun, disamarkeun di dia teh. Jika nu errornya teu aya teu muncul si dosa eta teh gitu. Dina anggota tubuh teh moal tiasa pan watu kalimuna aidihim ya ayeuna ge pantos terbukti nu berbicara teh panangannya ngabaretem ari jamanna marieuna mah sibuk keur ngarobrol leungeun teh kitu nya watu kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum anu jadi saksina teh kaki-kakina cenah teh teh jadi saksi muhun Gusti Abi nu ngatur apelna ge muhun Gusti Abi nu ngantur ayeuna ge nan maksiatna ge eta kaki. Tapi lamun tobat jalma eta teh parahoeun ieu teh ya. Ya, anggota tubuh teh beleng we gitu ngadadak teu inget keur ngalakukeun dosana teh lamun tobat ku Allah dihilapkeun. Bahkan wa ma'ali mahu minal ardi. Ya, termasuk di luar fisik tubuh gitu. Kan teh lamun maksiat di hiji imah misalkeunna aya jalma bobogohan di saung, di sawah eta taneuh nu aya palebahan saung eta jadi saksi. Gitu. Nah, tetapi lamun tobat maka sakabeh anu aya di bumi teh ngadadak tetiasa ngadugikeun udah hilap. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi syahidun bidzanbin tuh.
Sehingga ketika seorang hamba geus bertobat, moal aya jadi saksi tina dosana moal. Sanajan mabok nu nyekelna leungeun ieu, nu nginumna baham ieu, anu nganteur meuli minumanana suku ieu, tuluy tempatna di dieu, sadayana bingkem teu aya teu tiasa. Lamun jalma eta tobat. Wa alamatu taubati jeung ari alamat tobat eta anadamu ciri khas tobat teh nomor kahijina nalangsa. Jadi lain tobat lamun lain tina ladang nalangsa. Aki ku naon ayeuna mah geuning tara mabok. Ayeuna mah geuning eureun. Lain karena nalangsa si aki teh, tapi karena geus kolot, geus nyeri paru-paru, geus beunang. Atawa ku naon aki geuning ayeuna mah leuheung tara katingali jeung jablay. Aki mah geus tuur geus lalesot kitu nya geus. Geus eueuh tanaga. Lamun eureun tina dosa salianti karena nalangsa lain tobat. Kayak aya kapayun pas lebet kana bed didinya aya syarat tobat anu sabaraha teh anu opat teh nya digabungkeun keteranganana sareng Minhajul Abidin kan. Luar biasa tobat teh berat da sanes perkara nu gampil. Jadi lamun tobat teh kedah leres-leres karena sieun ku Allah, sanes karana fakir. Geuning Kang teu judi geus tobat teh, tobatlah aing bangkrut pan geus teu boga duit. Nah, eta lain tobat. Karena fakirnya. Kata napi karena lidofin karena lemah gitu. Geus kolot ayeuna. Tapi kedah laras-laras nalangsa sieun ku Allah. Nu dimaksud nalangsa teh yang tahdiru minallahi rahmah, hayang ngarep-ngarep ngantosan kanyaah ti Allah. Sieun Allah teu nyaaheun ka urang aing ngembung lah ngalesotkeun ta eta nu laresna tobatna. Sedangkan wal mujibu yang tadirul mukta cenah jalma anu ujub mah ngadadago kana benduna Allah. Saayat deui ya ayyuhan nas hai manusa tubu ilallah kudu tobat aranjeun ka Allah qabla an tamutu samemeh maraot. Dalamun geus dina sakarat mah geus moal ditarima tobatna ge. Nu mawi bawi raos urang sadaya sing tiasa ngamalkeun eta nya salat tobat. Bade sabada maghrib mangga ngantosan salat isya. Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Salat sunat tobat 2 rakaat. Bade dina waktu tahajud bae wengi mangga salat tobat. Eta teh kedah di unggal dinten da migawe dosana ge unggal waktu kitu nya. Minimal urang ngalaksanakeun salat tobat. Jadi ba'da maghrib ternobatan dosa anu siang ya. Sabada duha itu misalkeun ana bade salat tobat deui nobatan dosa anu wengi teras salat tobat dilanggengkeun. Tasae dilaksanakeun. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Tepungkeun ku anjeun bainakum wa baina rabbikum aya jarak antara anjeun jeung Allah tah. Kudu nepi, kudu antel, kudu wusul bahasa tasawuf mah. Sing wusul teh maneh teh sing adaun sing nyambung antara anjeun jeung Allah teh. Ari disebut jalmi nu wusul teh geus nyambung ka Allahna. Antara nyambung ka Allah eta teh can wusul teh daek we dugi. Kumaha carana? Bikasrati zikrikum. Ku ngalobakeun dikir aranjeun lahu ka Allah tuh. Wa kasrati shadaqati jeung kuloba sedekah. Jadi aya 2 jalan supaya orang wusul ka Allah, hiji sing seueur dikir, kadua sing loba sedekah. Jadi sanes pilihan ieu mah kedah duanana. Nya zikir ongkoh, loba sedekah ongkoh. Fisirri wal alaniyah. Mana buruhna turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Mun urang rajin zikir jeung loba sedekah bakal dipaparin rezeki, ditulungan tina sagala pangabutuh, watu jebaru jeung ditambalan tina sagala kakurangan. Kitu nya. Loba zikir loba sedekah teh nya bisi salat urang loba kakurangan ku khusukna teh atau kurang sah teh kurang bener bacaanana teh oh atuh dikifaratan teh ku loba zikir sareng ku sedekah.
Wallahu a'lam.